Anak ya teh cenah no nitah ka orang geus di dieu, itu Kang ya sah itu. Aya nu nitah na di dinya keneh. Tinggal itu. Yamalnya. Tah. Kan cenah ada itu mamolan Malindu cenah geus meunang ngamodi. Jauh sih aya pernah bisa anu gawekeun. Ngareunah cenah molan itu. Warga Cihapit teh keur kasusahan molen ieu teh aya molen di desa urangnya dipersulit teh. Heeh. Dipersulit kalah aya punuh hae ti Taraju. Nah gitu. Bieu teh kumaha Kang Gani ngomongna teh Kang hae teh. Cokot cenah. Cenah sanak di Ten pacucu. tempat cucu. Oh, nah, alhamdulillah ya desa tetangga bager ya tadi. Tadi tanggap ya berada desa urang mah urang teh teh. Dipake di pom. Desa naon atuh ieu teh? Hah? Desa Banyu Asih, Desa na Banyu Asih ya teh desa mah. Kecamatan Taraju. Jaga udun. Molen Banyu Asih mah di itu di. Engko alhamdulillah nganuhunkeun ka Paku Taraju geus masih namut molen ya. Tanah kieu ka Beberang. Di atas namana ya ketua panitia pembangunan masih di dia ya. Tah, geuningan. Saudara sama kesulitan nama teh. Alhamdulillah teh papunuh Taraju aya ka dieu nama teh masihan dongkap nyalira ka dieu ka Cihapit. Tuh, ya. Nuhun eta papunuh lah, pakuwu. Paku Asep Andri. Andri mohon. Sareng papunuh hae mah nya. Mohon. Tapi ge da lain warga di dieu tapi ngarasa Indonesia we pokokna mah. Indonesia Raya. Gotong royong tidak kudu atuh. Aya nama ulah loba ABCD da geus puguh butuh di dieu. Punten ka para agan-agan, ka para camat, ka para dinas aparatur setempat. Nyuhunkeun bantosanana ieu di Kampung Cihapit, Desa Banyu Asih, Kecamatan Taraju. Utamina mah ka Ketua MUI Tasikmalaya, Wali Kota Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Basnas, jajaran sagala rupina. Nyuhunkeun bantosanana ieu nuju pembangunan Masjid At-Tawakal di wilayah Kampung Cihapit, Desa Banyu Asih, Kecamatan Taraju. Alhamdulillah soalnya masyarakat ya terus saya dugikan 40%. Biar ieu teu acan kabantosan ku pemerintah pusat. Ieu ngadeg dugi ka 40% di pembangunan Masjid At-Tawakal teh swadaya masyarakat sareng orang-orang soleh di sabudeureun patempatan. Hatur nuhun.